tarima abdi nikah. Tah eta da bener anjir bener cing latih sok ngalah lancar cayeuna da geumpeur pas perakrama gitu lah heeh nyawa di mana kitu ning tong loba teuing atuh sakitu mah teu loba tuh tarima abdi nikah kasa teh eta anak Mang Togog ngaranna saha si Belagug kek da wala asa teu kieu euy lain asa teu kieu sia nu bodoh belet sia kalanceuk teh golok kitu wae Dela Syari ampun aing segala dengge moal aing baju tilu setel kenceh kain ngebawa Lala Syari pedoana we engkang neng mudah-mudahan kacinta akang wujud ka Lala Syari senajan loba keur gantina moal acara jeung neng Lala Syari anu deudeuh cinta ka akang geulis nyai bagya nyai ti kajauhan mudah-mudahan nyai dawala mi hape bapa dawala mi hape dawala bapa jeung mah dawala ieu tapak nama bedia ieu lanceuk aing ieu lempangna ka dieu ieu bau-bau nama aya ladug-ladugna mah ka dieu ame-ameuna we ka dieu beda ieu seungitna ieu seungit lalai oh nyata salah karunya ngalamun itu lanceuk aing deudeuh teuing keur kamari eleh masang mudah-mudahan Lala Syah goblok sia matak naon lamun ngajedog di tukang teh ngomong nari-nari atuh si teh batuk-batuk si teh atuh nga-WA ka aing reka mana sia reka mana nah maka jeung reka mana sidik nuturkeun aka apaan aing teh si teh mehapekeun bapa jeung emak jeung si gareng jeung manuk Aisyah kumaha sarua kuring oge diusir ku saha diusir ku entong jaluna saha entong jalu teh bapak teu meunang kitu sia doraka aduli teuing aing mah perang jeung Semar teu meunang kitu da wala teh buruk-buruk ka Banjati di bapak urang bapak maneh ngayeuna malin bapak aing lah geus kesel aing naon si teh persoalanana ya dengekeun ku aka dina mangsa aka ini teh geuningan bari ti Tajong ning tadi nyeri nah make jeung ti Tajong aya patok teh deuleu kuku coplok deuleu euy tapi teu ngarasa aing mah urusan kuku mah anu penting mah urusanna hate ka Lala Syari manteng hari teh cager deui itu dulu kumaha teh jonongeng teh tah dina mangsa aka ini ti imah teh nu kieu patut anu ngabelaan aka teh ngabelaan naon cekeng teh pas aka ini nya ka bapa teh nanya naon ari si Cepot anak saha ka saha ka bapa ceuk saha cek kuring dikitukeun tuluy nah cenah mangke nanya kitu ceuk saha cek bapa teh jawab cek saha cek kuring digitukeun tuluy bener cenah si Cepot anak dewek pituin anak asli anak tegas petku hinis tuluy lamun bener si Cepot anak tegas bapak ieu teh keuna ku paribasa teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah matara teh es kaluhur digitukeun ulu tuluy naon cenah maksudna si ngomong kitu
si cepot hayang kanu geulis si cepot hayang kanu beungar gope emak putri saha dikitukeun teh eta kan anjir wanian sia ulah euy dikitukeun teh molotot sakitu panon sipit teh molotot teh dibelel-belel tuluy naon sia cenah ayeuna si cepot hayang anu beungar si cepot hayang anu geulis dupi emak putri saha putri raja sabenerna mah ieu turunan ti maneh Semar digitukeun teh katokan anjir wanian sia digitukeun teh gantawang nyarekan tuturkeun cenah lanceuk sia lamun sia nyaa ka si cepot tuturkeun lanceuk sia anu pegek kayak dawala bapak saumur-umur can pernah nyebut pegek aing eta mah embohna bonus ti kuring kakak intermeso uluh tah kuringnya sarua diusir ayeuna akar ka itu kumaha itu teh kudu aya saksi meureunana anjir bener dawala euy tah nu mata kuring nu bakal jadi saksi aka dawala nuhun dawala sami-sami aka kuring mah boga keyakinan aka teh bakal ditarima mah nya Mang Togog teh narima ka anu jadi dulur bapak mah suudon eta mah nya mung ngahiji jeung jadi adi ari akal lamun kawin geus apal ieu naon teh disebutna teh walimahan oh heueuh da ulah bener euy anjir alah kumaha teh euy nah nu matak aya kuring mah pasti ieu teh akal teh manfaat bener da ulah kumaha teh euy di nanti di rapalan heeh kulebe nih kulebe ning anu jempol jeung jempol diadekeun oh bener ulah bener euy bener kumaha teh jempol jeung jempol digitukeun tadi rapetkeun deh jempol jeung jempol tadi kieukeun eta mah curug sale jempol haminangka da teu bisa kitu sok aka tuh kamu aka meurepan ngajak gelut kalebe oh ulah bener kumaha teh ulah tah nu geuning tarima abdi nikah tah eta da ulah bener anjir bener euy cing latih sok ngalah lancar cayeuna da geumpeur pas perakrama kitu lah heeh nyaho teh mana sia ngananyakeun kana geus kawin tuh kumaha teh sok tarima abdi nikah nu kitu ning tong loba teuing atuh sakitu mah teu loba tuh tarima abdi nikah kasa teh eta anak Mang Togog ngaranna saha si belagug kek dawala asa teu kieu euy lain asa teu kieu sia nu bodoh belet sia kalanceuk teh goblok kitu wae lain kitu anak Mang Togog ngaranna saha aduh anjir bener euy sok mah teh tarima abdi nikah ka anak Mang Togog teh Laila Syari sok sebutkeun tarima abdi nikah ka Laila Syari bin nanda teh maki bin teh naon bin teh putri binti lamun teh maki binti teh naon aing sapoho kudu make oh binti sok tarima abdi nikah ka Laila Syari binti saha Mang teh Lurah Togog Tijo Mantri kalayan nganggo mas kawin naon naon mas kawinna eta biasana saperangkat alat salat dibayar kontan mas kawin bebas naon nu penting mah itu daekeun asare daun ituna oh ya siap
Terima binikah kaneng Laila Syari binti Lurah Togog Tejo Mantri kalayan nganggo mas kawin saperangkat alat usep. Tengange kukumul di golosor wae. Eta ge dianyuk. Can pernah di zaman Firaun nepi ka ayeuna aya mas kawin ku saperangkat alat usep. Ongko cek sia naon wae bebas. Ieu dina kantong aing teh alat usep bungkul. Si aing lapar. Oh nya bener-bener tah kitu lah. Siap atuh kitu mah. Iya beres aing teh kawin heula. Iya hayu iya beres hayu dulu. Iya hayu. Ayo masuk karya. Teka catur di jalanan ya astra jingalan dawala parantos dumugi ka Tegal Arum nanging saparantos nadugi astra jinga kaget luar biasa sing horeng Laila Syari teh nuju disaemarakeun itu kayaanana atuh ku percaya diri na ieu astra jinga wireh dulurna Lurah Togog ngadaguan dugi ka wengi maksad bade ngalamar langsung ka Lurah Togog Tejo Mantri beres salat Isya astra jinga maksad bade nepangan Lurah Togog Tejo Mantri maksakeun anjeun lebet ka bumina Lurah Togog kitu kaayaanana yang burang mah disaemarakeun ku batur leu euy ai kumaha nya kadulurna mah komo Laila Syari mah dapan bogoheun ka dewek meureun rek langsung aing ngalamar ka Mang Togog sugan ditarima lah. Tak ieu imana teh Mang Togog teh nyir. Gede kieu kalega kieu bumina ampun. Tohaga beda jeung imah aing le. Garasina ge gede kene garasi Mang Togog jeung imah aing. Allahu Akbar mobil kareg-reg kieu ampun. Oh mobilna ge rupa-rupa nyir mewah hungkul. Aya mobil klasik tuh luar biasa nyir pantona ge tina jati le gede kieu jangkung. Diukir pantona ge nyir ge pan keur aing mah nya teh nya moajang saha meureun ada dewek minantuna heuh heng nyobaan nah urang ka Mang Togog geula katrok ke kemenannya dawuh bea Assalamualaikum Sampurasun Sampurasun nepi ka dituluikeun kieu ampun Sampurasun saha di luarnya Rampes punten mangga Assalamualaikum Waalaikumsalam saha di luar abdi saha di jero jen tamu teh kieu ngaco tamu teh mangga lingih-lingih cana ke opionana ka dieu biheung mere aing teh punten bron ina asa apal sorana punten di mana ye di tadi di luar sanes asa di mana piraku hilap deui ka abdi Gusti Numur Beng Alam Kakang Cepot semohon aduh bagja Pak Ogog Pak naon sia goblok
Uningakeun Pak aya si Cepot ka dieu ti Tumaritis. Naon? Aya Kakang Cepot ka dieu Tumaritis. Bejakeun aing keur molor. Teu bisa diganggu. Sibuk aing keur sibuk molor. Mangalingih-lingih Kakang Cepot mangalingih-lingih. Bukakeun teh dikunci mangalingih Kang mangalingih bagja Kang. Bagja tahunan aing teh panggih jeung Kakang Cepot mangalingih Kang. Wah, bagja sono aing ka Kakang Cepot. Lurah Togog Tejo Mantri anu tadi na bade kulem lami-lami hariwang bisi astra jingga mau asbak. Ari babatok sia ditita asup beleguk. Ye, paneta teh dulur urang. Dah, paling minta duit si goblok datang ka dieu. Aya kasusah kakara ka dieu. Mangalingih Kang lingih Kakang Cepot mangalingih Kang. Kamelati baja kira bakal sadaya. Pamugi. Semaka pihatur mang sia rek naon ka dieu dan maneh rek naon ka dieu hoyong peunak we buru-buru perlu naon aing rek molor damang Kakang Cepot alhamdulillah ya hibar ilung kumaha wa Semar sehat aya hibar baktos saurna teh ka Mang jeung ka Tamilung nuhun kumaha wa Setiragen sehat sae baktos Mang tibun Bapak sia rek naon ka dieu aing loba rek molor oh aya peryogi we sakedik Mang mangga Kang calikang montong dina kursi dianap sae Mang bade ngaleueut naon Kakang Cepot sia geus nginumnya geusnya warantos Mang geus nginum untuk dibere kulkasna ge dikunci bilih bade tuang atuh Kakang Semar geus daar warantos Mang geus dahar untuk dibere ngomong naon aing bingung temang hitung susah taya sudana astra jingga disampakan budi sapertos ieu boro-boro aing rek molor naon aya naon atuh ieu teh Kakang Cepot mangga gerawak cabalaka wanikeun wae kitu aing luaskeun wae kitu salaresna Mamang abdi kuruwadu mongkap ka dieu teh aya kaperugian aya perlu naon lamun minta duit aing digablek sanes bade nyungkeun artos ka Mang teh Mang dek naon abdi teh saperkawis dua perkawis Mang ulah loba heureuy naon jawab abdi teh salaresna mah bade ngalamar ka dieu teh Mang dengekeun ku sia tukang ngarit geus aya tukang ngepel geus aya tukang nyeuseuk geus aya tukang nyuci mobil geus aya tukang ngarit oge loba sanes bade ngalamar gawe Mang abdi ka dieu teh dek naon
abdi teh ka dieu teh salaresna maka tarik ka pati-pati ka pentang asmara gama ku tuang putri. Jadi abdi teh nyaeta bade ngalamar Laila Sari. Naon anjing? Mang. Dadangean teh sia ngalamar anak aing. Sumuhun Mang. Asu. Jancok. Mang naon ieu teh Mang? Teu nyaho anak aing dilamar ku raja. Ento nyaho anak aing dilamar ku menteri, bupati, paling leutik gubernur. Kari-kari anak aing dipikahayang ku sia goblok. Gembel. Kapina-pina teuing endasmu. Wong gendeng. Mang. Mang. Nikah. Pak batu geng cicing sia. Bina-bina teuing sia ngaina ka aing ngajejek ulu goblok. Mantong sia, mantong. Bapak. Baingan ulah bapak dak dia gini bapak. Leuwih peri bapak. Laila Sari pileleyan Laila Sari. Montong ceurik aing mah teu sedih goblok. Gusti Nu Agung dawala pileleyan dawala. Rek gantung maneh aing dawala. Rek gantung maneh si dawala maksudna teh lain. Astra jinga emut kana purwa daksina. Purwa wiwitan daksina wakasanana. Emut yang Laila Sari teh nuju di saemarakeun atuh gilig dina manahna bade ngiring saemara. Naon sia balik deui? Abdi ge mang derang tuang putri teh nuju di saemarakeun. Tuluy. Nah sia ngalamar ka anak aing. Tadina we da abdi teh mang kadulur aing teh rumah sagablek dur babatok sia. Sengsara gembel sawios Mang ngan nya upami abdi teu ditampi mah kumang panginten abdi bade ngiringan jiga nulian ngiringan naon bade ngiring saemara jiga nulian anjir sia cilaka Bapak patung diterima Pak bahaya Pak bahaya Pak sia rek milu saemara sumuhun gablek duit di mana goblok naon emang nah ieu teh saemara teh mayar nya mayar Kang sarua keunyi batur Pak mayar ieu teh mayar sabaraha lah 20.000 abdi gaduh 30.000 keun bae lah pulangan 5.000 dengekeun ku sia beleguk mayarna teh hayang nyaho sabaraha 20 juta uluh anjing ya Astra jinga ngagebeg barang ngadangu 20 juta margi saumur-umur can pernah nyekel 100.000 gen can 50.000 gen geus lecek ayeuna 20 juta ngadengena ge kakara hampir rag-rag jajantungna ieu Astra jinga 20 juta ngadenge ke kakara aing komo ningali bentukna teh apa di mana Mang 20 juta Mang 20 juta Kang nu sanes oge teh tiasa ditawar 25.000 ento bisa 20 juta permios Mang ini gembel Mang pileleyan Laila Sari mau tulus ben kawin yang aing barang Astra jinga bade kaluar ti bumi lurah togog ti Cumantri aya nu ngagejelik dina sakuna palih katuhu ieu Astra jinga dugi ka dengdek Astra jinga aya nu ngagejelik dina sakuna kitu kaayaanna pileleyan Laila Sari uluh
Gusti naon ieu ngagenuk dina saku bawa aing teh setruk ngagenuk dina saku bawa meureun ieu anu disebut amanah teh ieu barang dikodok wastra jingga dikaluarkeun taya artos 2 gepok sagepok netes 10 juta. Allahu Akbar. Anjir duit kumaha ya Kang? anjir aya duit 2 gepok sagepokna aya tulisan 10 1000 keke sabaraha ieu euy Kumaha ya Kang? 10 nona genep kaituna berarti pan 3.000 berarti 10 1000 gitu kumaha macana Lain naon eta sabaraha hiji nol eta? genep Genep aya hijian eta 16.000 eta teh. 16.000 aing teh belegu 16.000 mah apa goblok sia teh ieu mah 10 1000 ai nona genep sabaraha Nolna genep eta si Krud, Cakrud. Ah urang mah yang ku syair ya tong tiktokan wae atulah tadi ge serius ningali cik ieu 10 nona aya genep jadi sabaraha teh dihijikeun kabeh gitu heeh lain seuri sia teh itu 10 genap teh mah 2 angka karena nomor goblok sih mah kayak hari nona genep biasanya sabaraha 1 juta berarti iya anjir ya 10 juta anjir nya teh dihijikeun berarti 2 teh jadi 10 batang turun sih goblok lain udud ieu teh anjir 20 juta nah sarua jeung uang pendaftaran nya pas pisan da aing mah teu ngaji deuleu euy paduli da aya saku aing nah duit tahun ge paduli teuing aing penting mah berhasil berhasil we naon ca balik deui yang harus dibayar oleh saya berapa wah gelo kakang cepot dia yang harus dibayar oleh saya berapa 20 juta bener oke upami kitu mangga tamang 20 juta kang omang anjir goblok edan sia pak eta teh palsu duitna aing mah kana duit mah apa ieu asli bleguk anjir penting duit aing mah non berarti abdi ngiring saya marah acan naon deui aya uang konsumsi teh daharnya paling 15.000 sabaraha uang konsumsi 10 juta mang anjir ngalebok naon 10 juta matulus beuting aya nu ngagejlik dina sakuna astajinga leuh geus dengdek deui wae aing dikaluarkeun taya artos 10 juta Allahu Akbar anjir 10 juta euy uang konsumsi padule aing lah Asia bolak-balik ke jika istri kak sabaraha mang 10 juta leuwihan atuh setik lah naon teh sok 10 juta ya mangga mang tah 10 juta mangga kang omang anjir walah edan goblok duit di mana kakang cepot boga duit di mana nya nabung di mana di bank naon bank toyib 3 tahun dibalik-balik kebayang beureun atau segitu aya deui naon uang keamanan sabaraha 10 juta tunggu sebentar ayo kecil-kecilik aku menunggumu ayo silakan iya jangan dilihat dulu yakin ini 10 juta silakan mang 10 juta tak
naon mang kurang naon tanya goblok anjir bata goblok Ari agang tempo heula tuh. yang Naon Kang? di dieu meureun euy aya dir saeutik dina hate cilaka jelema mah deuleu Eta. toma disebutna teh deuleu aya ujub ria jeung takabur dina hate ngahalangan tah kitu kafir teh deuleu euy laingan saukur nuduh ka batur kafir teh sebenarnya mah ya di diri urang Nah, di mana kahadean katutup ku kagorengan kafir teh pan hartina tertutup teh nutupan jalan Allah ayeuna dewek ria nyangakeun sadaya-daya la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah anjir aya ngomong cilik deui euy tempo heula. pariksa heula ah leuheung bima bata kumaha mun kaluarkeun mau iya 10 juta silakan mang 10 juta mang mangga mang anjir si cepot edan loba duit terima aku aing duitna aing rek molor halo ayo kita berantem aduh lain aduh ayo sia ditungguan ku aing gisuklung hayang nyaho kita cekuk besok ayo ulah aing mah ku dewa teu sieun aing mah ku nanaon teu sieun lamun ku si eta rada gigis aing teh baheula ge heeh catur ge eleh wae aing sok rek teh eleh wae kumaha aing teh ngesak ka maneh teh sak ku aing teh disak manehna ngesak deui ka aing eleh we aing bisa kitu disak-sak deui geura sok bayangkeun ku sia mak ya catur sak disak deui Aya kitu kaleuwihanna. kaleuwihanan jeung aing kahimengan deui lamun ngadulang layangan kana kenur ka aing nyebetna teh wah tapi aing mah mindeng latihan nu ngapoe aing nyaho maneh kawas zaman nu kengeng hadiah hi astajinga badami sareng dawala tadi nama dawala tepercanteun wireh astajinga ngiring saemara panasaran dugi ka enjing dawala nyak sianah nyanahan henteu ieu astajinga ngiring saemara blebar kawat anu jago wengi kagentos ku siang balebat parantos nemongan di belah wetan surya parantos medal astrajinga beres salat subuh pemanasan heula lari-lari kecil pemanasan silat but-but astrajinga dawala nepi ka katonyok diajar silat pikeun ngalawanan Jakarta Milung kitu ku jaring carita dinten anjingna dina mangsa pecat sawed para penonton parantos ngagimung deui para patanang ge sami seueur parantos aya nanging sadayana para patanang anu parantos daftar anu parantos kagiliran ngalawan jago saemara teu aya nu mangap mulia pasi siang tinggal hiji di patanang ti nagara Guha Kendra Kakasih Kalapideksa patanang ti nagara Guha Kendra kayanana datan nira ringkong konan datan nira ringkong konan wawangkeun nulungan yakin
aing poe ieu Laila Syari bakal kaboyong ke negara kaula. Sabab aing jadi patanang anu pamungkas. Patanang anu salajengna nyaeta Senopati Kalapideksa saking negara Guhaken. Silakan. Iya, kaula hayangnya. Ayo Andika. Nah, aing euy make jeung patanang anu pamungkas bejana nya. Nya kan terakhir waktu. Oh, mang togogna pohoeun meureun. Si Tamilung dikapepeakan kitu hayang katempo ku aing. Teu sieun hayang nyaho. Euy. Iraha ning teu wae. Cicing dola tenang tempo ku sia tenang atuh. Aya. Ayo manganya. Seret sumeredan banting pinantingan antawis jago saya marah sareng patanang saking negara Guhaken. Hidup jago! Hidup jago hidup. Goblok siap. Siap. Hati-hati jago. Kurang ajar sebasan dia. Buat dia kuas. Ningakeun ka para penonton umargi petandangna perantos seep ieu sayembara bade ditutup. Astra jinga barang dangu sayembara bakal ditutup kalasan Astra jinga nuju tuang baso nepi ka awut-awutan baso nage reuas yen sayembara bakal ditutup. Tukang baso dijejek bobokong luncat Astra jinga ke tengah lapang bari budak badug tukang asong kadupak tukang cai sami awut-awutan kayak tukang kopi meser heula sakedap itu kayaanana. Astra jinga luncat bari koprol kayaanana luar biasa jika kumpu panda ya Astra jinga. Las Vegas, California. Cik atuh euy aing teh sing dinas we sia teh. Ongko juara tapi kitu goblok sia teh. Naon sia datang ka tempat sayembara? Naon ieu teh Kang? Naon make jeung naon? Ari emang kumaha ieu teh? Naon? Apaan abi teh wengi teh ngiring sayembara Mang? Apaan abi teh wangsude ning ka Mang? Daftar teh wangsude abdi nyanak serat apa bisa pikieun. Kumang dari tanda tangan teh formulir teh berabdi-abdi ngiringan mana sia buktina bunyi mana tah cetenan aku abdi
administrasi di Jumbonan ku abdi ya mang abdi teh babaturan teh wartawan nungkul wawuh jeung wartawan ayeuna mang kieu ku abdi ditemongkeun eta tah nu bieu formulir ditandatangan ku mang ngapatakeun ka abdi mang hayang ngajeblak dina koran dimuat dina media sosial dina TikTok anjir euy lawan ya eleh ku aing dibanting anjing. Iya, halo. Kita jekuk-jekuk. Bapak nyebut anjing meureun geuleuh ka si Cepot. Sok Kakang Cepot tinu lega. Ayo kayaknya, ho. Anjir. Jang. Lanjut aing miluan sugan teh bohong hidup tamilung bohong Cepot hidup Cepot ayo Kakang Cepot dor hanya awas wih teu beunang anjir hebat lingas ke wih teu beunang pusing ayo sik pusing tolong tolong anjing bosungun sih teh ngadahar naon bangke paingan situ tuh iya baru kena benang jadi gitu kan kowe anjir edan sok awa wes ya wes ya hoi wes aing teh atuh anjir edan kurang aja wiap ngancek aing kasurupan moal kasurupan Prabu Siliwangi tapi nata hayang nog dilemanya ayeuna ning kasurupan aing Prabu Siliwangi lainnya Prabu Siliwangi kitu jadi ngajungjurigan jadi keraja teh urang ngajar lamun ka aing mah jaga tamilung ha di siku ku aing mah tah ha da moalila ngalawan kuring jeung kuring mah atuh si tamilung moalila atuh can katingali bieu sik sakali deui can katingali di kieu tah Kang sakali deui cenah naon itu cek tukang goong sakali deui aslina sok atuh hayang menang di kitu tah paingan teu ngeunah hate nu katilu mah paingan peuting ngimpi ngising nya tah kieu bener sok sia teu beunang euy heula sok aing wasapat ya anjir eta kokod wasapat ya anjir hebat wasapat ya
digebeg-gebeg guluna ku aing edan nyaan kakang siapot begini teh begelingas euy wasap putya saputya mentong kahana pa tukang paduli teuing dong naon meni gede naon meni gede nyaho udah diurus aing mana pamajikan nepi ka pegang paduli teuing eta we diurus gede mah gede ngan langit nya gede mah gede ngan langit nya heueuh da keur hees da keur nyaring mah kitu giras keur nyaring mah aing mah mango cai tara kuleungeun tara kana naon atuh nyekaitkeun kainya eta teh kabawa ngajepret kana bujal teh pret long naon da mana mah dulur jeung dewek euy naon rahasiana bisa gede kitu kumaha rahasiana bisa gede kitu kumaha aya apa tapi lo ada beja-beja deui moal komo kasih dawala mah moal aya ngapa yang gede unga isuk-isuk diurut nya tuluy burak kucing teh bari tuluy naik kana kenteng tuluy ngadangkak ke kita cenah kapoe mau bandera kipas-kipas eta teh ngagedean lain ngagedean aja nggak hideungan sih teh hayang hideung mah geus disemir goblok itu lila-lila banyak kena kenteng wasap putya saputya saputya hihihi meni leutik banyak nanyakeun resep da leutik ning leutik rancingeus leutik peres nu aing korban ge subang jeung Karawang teh korban kurang ajar sok dor iya bos tah gelut jeung kakang cepot lain jago lieur aing teh tapi dah minat teuing sia teh kurang ajar wes anjir jago robo naon aing menang anjir tereh kitu lho anjir anak aing rupuh tamilung cager walah tah pak kakang sepot teh boga teungeulan eta nyakalikeun deug kana gado lieur kana uteukna ge tah pake sendal aing maksudna sendal aing pake tajongkeun ka si cepot tah pake dituluykeun wae ada lepar sok pake kok sae mah apa ya dengekeun senal teh 2 lain 3 goblok manya make kana naon hiji deui oh mun kana ku hiji teh acan kalebetkeun oh sia teh udang deui euy sok kakang cepot ladenan ieu tahan serangan ti kaula sok benas tikar sayang tumampara astra jingan ditajong dada nek
wastra aya astra-jinga ngeluarkeun getih lamaran masing pati temakaning perlayat di tengah lapangan woi Kalau hadir. Gusti Nu Agung Aka aduh Gusti Nu Agung Aka nah tuh make pipiluan Aka sidik jago si tamilung teh Aka Gusti lanceuk aing maot oh batur gapleh aing Aka wah batur mau bonteng Aka datan niratang ngademan datan niratang ngademan mangkule Gusti Nu Agung Aka nepi ka kieu-kieuna keur mah hiji diusir kudu jadi kolot Semar gara-gara sia banget tiga entok jaluna sia Semar eueuh bejalana kanu jadi anak Semar perang jeung aing Semar deuleu itu si goblok nepi ka neuteuli keneh ka aing Semar jiga pinguin nah hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angan daru truk iya stadinga jangira tangi kayanana anjir sugan teh pae teu eling meureun Aka Allahu Akbar Aka tagling udang Gusti Nu Agung Bapak jangan si makonyo panjenengan Bapak mugi katampi kalayan kabingahan Pak nuhun Bapak aya cager gelo nyangka Bapak kakuring nuhun Bapak aduh aya anak jang amula jang syukur si laing usahana luar biasa si laing teh geus meunang cu tuh si boleng saksina si laing teh geus meunang si tamilung teh eleh ku si laing ngan si tamilung teh dibantuan ku bapakna si togog tuh da batur mah kitu ka anak teh ngabantuan batur mah kitu ka anak teh dinangna dinengnek diogo dibela hayang itu dilaksanakeun tapi aya jelema teu nyaah ka anak hare-hare malah ngusir ka anak teh aya jang aya saha jang maneh ge sida ulah untuk kitu makene aing mah tah ayeuna si laing dibantuan ku dewek wani keneh si tamilung nge wani mah wani baginten Pak abdi pasti bakal kitu deui heueuh tah lamun si laing hayang imang sok dibantuan ku dewek ke Pak abdi sakadap bade naroskeun naon ari artos 20 juta sanang anu sanesna ti saha ti dewek ti bapa teh heueuh nuhun Bapak tapi nahaning aya bata teh ti mana pansiana aya dir pansia ge ngocomang sia teh aya dir jeung aya somong untung bata bina merek beus ku aing diasupkeun ka sia teh bina-bina teuing nuhun Pak
tah lamun kitu carana sok cabut buuk aing buuk aing cabut oh saya pak aing keur kieu kolot mah pinuh ku ujian maksudna lamun kolot kieu ujian eta teh ngadoja daek henteu nyabak mastakan nu jadi kolot anjir udah tuh doraka nyabak mastaka teh ka kolot mah tong boro-boro nyabak mastakana nyabut buukna nyabut rambutna nyabak mastakana ge teu meunang komo ieu dicabut ye dangukeun punten Pak sok jang mencetan oge tah ka kolot mah ti dewe mencetan teh ye ka dieu kana cangkeng tah paling luhur teh kana tak-tak ka dieu tah ka kolot mah maksimalna teh ti dieu tah kana ieu kana bujur kana cangkeng maksimalna kada dieu ka dieu mah ulah siap hai mertikeun sia mah dendam ka aing goblok sok cabut buk aing lan buk aing cabut oh saya mah apa hieu montong kabeh goblok eta mah dijengut atuh ai sia ngadon dijengut ye ari bapak sakumaha salamar sabata atuna salamar teh tadi atuh meureun aing dicabut maka gantengan bapak ilang cuy ya moal bisa diaak sok salamar cabut ya sok terus ya kumaha Pak tah buk eta gayem ku si laing laksana gayem tuh batur memere teh sangu goreng percikan martabak mere buuk banar nangka badanaya situ banar nangka sok wani keneh kasih tamilung wani Pak gayem saya mangga sok init saya mangga Pak permis Pak nun Pak sok init didoakeun ku dewek jang didoakeun bakal menang si Laijang tenangnya nepi ka atletna kitu bapak aing salah jalan Kakang cepot hirup deui hirup deui aing mah teh kaop dicoo hirup wala luar biasa sok wet anjir tuh mati dulu nangis senalnya nyohun aja senalna tuh karpil atuh wesap wet dang edan si cepot cager ulah leuwih peureuss Pak ieu mang kumahaina mang berarti abdi tiasa kawin jeung Lelasari lamun siah yang kawin jeung Lelasari gelut teh jeung aing aing eleh baik si anak aing kawin Allahu Akbar mang atuh mang mah ampun paralun mang abdi kedah gelut jeung mang mah leuwih hade tetulus abdi kawin mang nya ge abdi bogoh ka Lelasari tapi dai sampalakan ka kolot mah abdi mah ampun mang sok salawan aing mang malawana sareng pun bapak mang mah bapak sia datangkeun ka aing hayo datangkeun ampun mang abdi mah teu aduan ceuk bapak sia
anjir. Dah senior jeung senior ya. Wah gegedugna datang lu. Bos mah jeung bos atuh. Nang tangka aing sia teh. Nyir Pak. Ayo pahlawan Pak. Ya. Itu tadi nantang. Nang tang silang teh. Sok sia Semar. Waduh si eta. Pangaruh dunya nepi kaki babatok sia. Heh? Sok. Lamun bener-bener anjeun Semar si Cepot hayang kawin Lalasari, elehkeun heula aing nyaho. Aing eleh kawin si Cepot, si Lalasari. Bu. Sia teh bener ieu teh, nama kejeng teu. Piye iki? Tak kandhane kok ngalah nyeyel. Opo ojo nesu. Pak bahasa naon teh Pak? Teuing yang api-api ngarti we urang mah. Sumatera. Piye iki? Titu maritis aing. Pak, artinya piye iki teh? Di mana cenah Kakang Semar? Waduh. Jancuk. Nah, jancuk. Nuhun, Cuk. Ai jancuk teh Pak, ganteng ya. Oh, jancuk teh ganteng, ganteng. Berarti kabeh di dia jancuk. Sok sia hayang nyaho lamun bener-bener sia laki langit akan jagat. Ijen jeung aing. Sok sia Semar. Rame. Apa ini? Kunjungilah beramai-ramai. Mari saksikan bersama. Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara ngadu bangkong korodok sareng entok jaluna. Silakan. Kebiasaan teuing sia wala. Sok Semar, sok. Kurang ajar, lulus ya aduh. Bang, bapakna dileuskeun ku bapakna. Sia hayang dileuskeun ku aing. Aduh ampun Kang, ampun Kang. Ampun Kang, ampun Kang. Hayang dileuskeun, ampun, ampun. Mua alim, alim, bener, alim. Minta duit atuh. Sabaraha? 300. Heh, 300. Oh iya mangga Cang. Nah, gitu atuh nuhun. Iya, beres. Bakal kawin. Nuhun Pak. Cager sia. Aduh. Kurang ajar Semar, lulus. Ya 200 dia, aya 200 dia, ya. Aya 200 dia, ya mangga. Tong dileuskeun. Moal. Aing ngarti kitu mah nuhun. Nuhun no, ya jang kopi. Nuhun. Utah deui digaplok sak aing. Oh, manya utah wae. Kalau nyeng si eta. Cager. Aduh. Kakang Semar beri kesempatan lulus ya. Hayang poho ka dieu. Hayang dileuleskeun bapakna ku bapakna ayeuna anakna ku anakna. Hayang dileuleskeun alim mung alim bener mung alim nah tu teu ngarti maksudna naon ai si Cepot oh da artos na Syep beak duitna beak aya meureun ngorehan 20 wae mah teu aya Syep teu tulus gagal eteh mah saur tamilung namanya anu 500 50-50 naon 50-50 50-50 kumaha bagi dua kumaha 50-50 teh bagi dua sawae akak kuring jeung bapak coba bagi tilu goblok si teh tepan bapak jeung kuring jadi dua jikeun jadi 50-50 sabaraha duitna 500 berarti bagi dua teh sabaraha kuring 400 akak 100
Antong pilih-pilih tuh malawe cager syah togok aduh Kakang Ismoyo naon syah teh togok apunten Kakang Ismoyo jisim abdi paratos ngunghak campelakan nu jadi lanco naon mah Kang salaresna pun anak teh loba nu pikabogoh di pikabogoh kujin pun anak teh loba nu di pikabogoh ku dedemit salaresna pun anak teh katari kapati kapentang asmara gama kotuang putra astra jingga tapi teh sieun loba jelema anu nyiliwuri sieun loba jin anu nyiliwuri jadi Kakang Semar jadi si Sepot abdi teu ayang tapi kieu mah paratos sumping Kakang Semar bagja Kakang Semar jisim abdi bebesanan jeung jisim abdi Kakang Semar ayeuna anjir mang dikasih kuantik Pak nah gitu teh bau sangu lamun kitu masalah dewek beureun ngog hampura we mudah-mudahan anak si lain jeung anak dewek jadi kulawarga nu sakinah mawaddah warohmah amin Kakang Semar ya sakitu we ti wasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakalede mudah-mudahan kulawarga besar pangarsana Bapak Kastam sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah subhanahu